Salah kieu nelpon yang bebeb ya sugan aktif. Tah aktif euy. Halo, jadi mana beb? Di bumi aya naon? Hoyong amang ka bumi tiasa teu. Pami tiasa bade kadinya amang. Tiasa mangga wae. Nyantos satu pami tiasa mah ayeuna bade kadinya ka bumi nya bade OTW ya. Nyasok diantos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga cari kali dia. Mah, aya si AA. Erah sekedap. Ya inti nama abi mah silaturahmi akan tenan upami ditampi ka putri bapa bade dilamar gitu ge upami tampi gitu. Nya mangga wae ari kersaeun mah murang kali mamahna. Kersa teh Neng. Ya mangga ari kersa mah da abdi mah gadung urang kali alit. Nya teu sawios da aga terang ning gadung murang kali nya saling titipkeun da aga gaduh gitu gadung murang kali urang cerita HP-keun saling ditanya tahu pamit tos jelas ieu mah menurut teh bade larian amil gitu nutukeun tanggalna. Nya mangga mamah mah ngiringan wae bari irah-irah oge. Nya upami tos jelas kitu mah abi bade pamit. Mohon mangga atuh. Punten Pak. Adanya jang Ya, hati-hati. The next day. Pak, nama budak teh urang beresan we era jadi bahasa batur. Urang kawinkeun ayeuna lah. Ayo mangga bener era batur. Ada nu jadi lanjut. Teh Ridho teh eta adi teh ena urang beresan, urang rarabikeun. Atuh ari kitu mah nya teu satuju teh salarea gitu. Meureunnan bapak tinggal yang ambil meureun ke. Heeh, saurana si Neng mah tuh. Neng, ayo Neng. Sanes bapak teh jeung mamah naros Neng lamun dikawinkeun ayeuna-ayeuna Neng wios Ridho. Wios Ridho. Ari kitu onaman meureunnan bapak tinggal yang amil nya. Ayeuna jeung mamah bade yang amilna. Ya mangga wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham ya. Oh, pada aya naon itu? Damang Pak Amin. Alhamdulillah. Mah kelebat. Kelebat. Aya priyogi naon ya teh? Iya, aya priyogi ka Pak Amin teh itu murang kali hoyong diberesan ayeuna-ayeuna. Biasa teh Pak Amin dinten ayeuna ka bumi abdi. Biasa mangga wae nu keur nuju lowong ayeuna teh. Mohon. Alasannya Mohon persyaratan teh siap persyaratanna. atos. Oh nya mangga tabu sabaraha? Ayeuna Oh nya mangga. Abikin ka itu Mohon. di bumi saha? bumi abdi. Oh, muun keun abi ka itu teman eta mah. Muun. Diantos we keun abi ka itu. Mohon. Nya. Mohon. Ya siap mangga, ya mangga. Mohon atuh. Kitu nya. Ya mangga Bu mangga. Ayo sih. A few moments later. Aduh, sebenarnya atuh jang. Mau motor teh nyentuh gitu. Aduh. Loh mananya? Assalamualaikum. Bade tuh maros ari anu nikahkeun deh paling mana bumina? Oh, pilih dia. Oh, mun mangga tuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerabat. Punten. Aduh, pasal Ariap cenanya itu. Ampun, anu mana teh teh manganten teh? Oh iya. Anu ya no. Mun di anu janten panganten pambegetan mana? Tacan lengkap. Selatan kayak antosan lah segera. Oh, mun di perjalanan begitu nya. Mun hari Pak RT na tacan araya di teh. RT atas saya namanya atas dewartasan tadi. Oh, Payun. mun. Besok we siapkeun janten anu janten saksi janten Pak RT na. Mangga orang dongkap Pak RT na. Mungkin orang teang ada. Mun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak RT. Iya. Lujeng. Oh, Pak RT di sini. Neng panganten teh menikotkeun can datang ke neng wae, coba telepon atuh. Amil lilaeun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang. Masuk teralik. Teralik, ya. Sok mangga anu janten walina ngalih ka dia tah. Neng ngalih ka dia neng. Sok panganten dia beli dia. Sok pada pemegat ngalih. Bantor. Sok pada dia anu janten wali dia nanti pemegat saha? Oh iya, sok mangga beli dia. Cuma tah orang lajengkeunnya waktos atau sewengi orang lajengkeun nama karena akad pernikahan maharna bere sabaraha? Wartos. Oh mangga. Neng nampi kuartos? Nampi. Oh mun mangga. Nampi teh susahnya. Bin Ukus. Iya pamegat nami Hadi bin Ukos. Ukos. Ipakat tos siap? Terus janten ya tos siap? Ayo Pak RT siap? Ya, siap. Ya. Ada aja. Memang lajeng ya. Bapak atas jasa janten walina? Cacan, Bapak bilang bapak tanah lah nya. Janten wali teh enak neng kin ka bapak nyunkeun ieu nya. Restuna. Janten kieu Pak, ngambil lah. Abi tikahkeun putri Abi ka Ujang Hadi kanggo mas kawin ku artos sekian rupiah dibayar tunai gitu nya. Biasa. Oh. Bapak ngali ka dia. Bapak yang payun sareng ieu pamegat. Iya cepet Pak RT ya. Tos siap? Terus Sok. Enak orang tes heula nya sakalinya. Sok. Ieu tes. Tes biasa? insya Allah biasa. Sok enak mah urang ieu lah we ieu lah tes heula sok. Siap? Siap. Sok. Abi tarima nikah Kaneng Susan putra bapak kalian mas kawin ku artos 8.000 rupiah dibayar kontan. Nah, tosnya, tos bentar. Sok enak mah urang lajengkeun ke agak pernikahan anu seriusna. Sok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nikahkeun neng kajang Hadi kalayan mas kawinan ku artos 8 juta dibayar kontan. Abi tarima nikah Kaneng Susan putri bapak kalian mas kawin ku artos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000,
8.000. Astagfirullah.